Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masih kena tiasa petepang dangu deui tiasa sasarengan deui sok sanos mung di jomantara ngalangkungan channel Carsun Pakekok anu alhamdulillah tidak danget ayeuna urang masih tapi pribados masih tiasa neraskeun hanca dongeng anu katunda dina dinten kamari jejerna di pangumbaraan karyana Kang Carsun Pakekok dina dengan dina kurang teraskeun bagian anu ka 83 ku ayana ieu dongeng teh mudah-mudahan singa cantenkeun panglipur kalebu panggabarahmana hiburan kanggo mitra-mitra sadayana di mana we ayana isuklakna isiklukna etang-etang ngamumule budaya urangnya budaya tradisional Sunda nya mangrupina salah sahijina nyatana dongeng Sunda. Mitra-mitra pribadi suki ngaturkeun nuhun pisan kasadayana anu tos masihan subscribe na terus ku jalan like komen sareng share share ke media sosialnya atuh hilap kanggo ka urang Cika Thomas anu sok biasa hadir selalu manco ka urang Subang ka urang Tasikmalaya, Karangnunggal, Cipatuja, hilap oge kanggo ka urang Gunung Sabelah, Sabelit, Sukajaya, Ciogong, di Jalan Pemayang Sari, wilujeng nganggukeun sadayananya mugi asara rehat. Atuh hilap oge ka urang Cikancung, Rancaekek. Urang Cikancung itu juga dangukeun nya ka urang Cililin Cipongkor ka urang Cibarusah Bekasi ka urang Bogor teras ka urang Pandeglang Banten itu juga dangukeun nya aya oge atuh nu ti kota Bandung na nya eta di Jalan Kembar di Jalan Sriwijaya, Babakan Priangan, Pasir Luyu, Buah Batu, oge tehilap kanggo ke Bapak Iret di Jalan tetapi di Pasar Kembarnya. Wilujeng ngadangukeun oge Pak Iret. Oge tehilap kanggo ka konveksi Pansar anu aya di Jalan Pasir Koja. Wilujeng ngadangukeun kasadayananya padamalna Singgariat. Tehilap kanggo ka Bapak Purkon anu aya di Gata Garut di kota Garut di daerah Pantai Selatan ka urang Ranca Buaya teras ka urang mana hilap deui kumwelah ka urang mana namanya kasadayana we nya hilap deui pamindita tanis hiji mah wilujeng nanggukeun kasadayana atuh kitu nasib pastinya kolong tinggal ada waktu mitra-mitra mah atuh urang dilajengeun wae dongeng sunat teh. Pemirsa kaum dangu sadayana dina dinten kamari teh nalika Neng Yanti anu pundung anu satrasna pendi ngunag tur Neng Yanti tiasa bisa nakti wih ke bumi dua nana hari tadarariu dina tempat urutna pok hari tependi ngomong ke Neng Yanti beri neuteut Yanti kunaon geuning meni ayeuna mah gampil kasinggung kitu padahal akang teh serius naon-naon atuh. Neng Yanti tuh ngomong, Yanti, beda akang eta nyebatkeun rai, asa karai. Nah lepat gitu akang serius gitu. Emang teh ku akang atuh Kang. Abdi aku terus toh-tohan. Jika akang serius sakarai segala rupi
Cuman bingung akang ngejelaskeun anak kumaha teh nya. Matak ari nyarios akang teh simak heula, dangukeun heula, ulah gampil emosi kumas kitu. Atuh da akang nyarios kitu. Ya akang kada nyarios kumaha tuh, kan teh lepat panginten akangnya kadang Yanti teh lir berat ka rai akang. Ya, tapi kan abdi sanes rai akang. Tapi kan akang nyebatkeun asa jiga. Akang mah kitu hae. Kitu wae teh kitu kumaha. Cik Pendi harita beri regot nginum. Sok aya mah eueuh lah we. Ame tenangga. Cik Pendi beri ngasongkeun gelasna ka Neng Yanti. Gak harita Neng Yanti nyokot gelas anu ti Pendi. Regut diinum. Nu saterusna gelas disimpan di kana meja. Yanti. Memang laras akang teh. Nya anak ka Yanti teh lir ibarat karai akang. Akang ibaratkeun ka Yanti teh ibarat rai. Tapi aduh kadang bingung kieu teh. Bingung na kunaon? Ari bingung na mah. Akang nyahokeun jujurkeun hati salumari akang. Dina wengi ayeuna. Memang aya naon kitu. Ada jujur segala. Akang namanya kan terus jujur hati salumari akang. Terus terang mereka bisa hati biasa dibodoh maksana Neng Yanti nutup antep ke Pendi. Gap harita Neng Yanti nyepengan kena dengan Pendi pageuh na keranan jika numung lesok. Coba akang ngertos naonan aya dina manah abdi. Coba akang ngertos apakah akang surti naonan dijalur kahuyung abdi. Neng Yanti geus teu era deui kutang tungan manehna nu saurang awewe. Lantaran Pendi jeung didaguan-daguan ngedalkeun isi hatena. Tetela. Nepi kadanget harita Pendi teu daekeun ngomong masalah hate, masalah cinta kemanehanan. Pendi ngareret lalaunan. Pok, Pendi ngomong pinuh pertimbangan. Yanti, akang sanes teh surti kana naon anu dipikahoyong ku Neng Yanti. Pami akang teh surti naon hartosna atuh akang jiga anu kahindar tina cariosan abdi segala. Akang sanes kahindar. Pami sanes kahindar. Cobi terangkeun ka abdi ka. Aya naon akang teh nu saresna. Nah, akang teh gaduh hubungan sareng teh Kiranti. Ceuk Neng Yanti harita. Penutupna beki antep beki seukeut ka Pendi. Bangun hayang apal ngakuar isi hate Pendi. Anu keur melenguk. Ari Pendi barang ditanya kitu. Paromanana rada beda.
lantaran hate leutikna manehna kebongkar ku Neng Yanti. Anu bawa Neng Yanti tegas apalin manehna hubungan jeung Kiranti cenah kitu. Anu sok padahal mah Neng Yanti teh memang boga curiga ti bade oge yen Pendi teh memang masih keneh bogeun ka nu jadi dulurna nyaeta Kiranti. Pemirsa kumdeng sadayana, harita Pendi nitip ka Neng Yanti. Yanti, pada nyaris naon Yanti teh? Eta kalah nitip kitu ka Akang. Akang jujur ka abdi. Jujur naon? Nah, Akang hubungan sareng Teh Kiranti. Pendi ngagebeg barang ditanya gitu ku Neng Yanti. Yanti, nabet nyarius gitu ke Akang. Akang jujur weh, walar. Naon pertarusan abdi, segera harus di abdi. Nah Akang, hubungan di sareng Teh Kiranti. Pendi tetep candai ngajawab naon anu jadi pertanyaan Neng Yanti. Kang, kunaon Akang cicing wae dengan walar kena pertarusan abdi. Yanti, kunaon Yanti teh? Asa galak-galak ting ayeuna mah. Udah penyawat. Akang mah harus gitu teh kalahan harus lain. Pending hehe. Walar heula. Nah, anu kudu walar teh. Eta pertarusan meh. Pertarusan mana? Ya Allah, Kang, walar dulu meh abdi harus Kang. Naon anu pertarusan Neng Yanti teh? Astagfirullahaladzim. Akang teh kunaon? Teh kunaon? Akang sehat? Nah, gini. Janten. Janten naon? Kang. Akang teh hubungan di sareng Teh Kiranti. Oh, pertarusan eta. Kunaon Yanti hoyong terang? Ya mohon atuh Kang. Margi naon? Neng Yanti tunggu. Tuanin manehna nyebutkeun yen manehna bogoh ka Pendi. Kunaon? Sok walar kunaon? Lah tunggul. Akang mah meuli teh surti naon teh. Kumaha ieu teh pamaget teh. Akang gitu. Kang geus walar atuh Kang. Nya hanteuna. Paminya. Pami henteu.
hubungan sareng Teh Kiranti. Kunaon Akang teu jujur ka abdi. Supaya Akang teu hubungan sareng Teh Kiranti. Akang ge kunaon teu surti ka abdi. Kang, abdi hoyong Akang jujur ka abdi. Naon anu aya di hate Akang. Penny sajongjongan mangu tu ngomong sakemek oge. Red neng Yanti harita ngomong ke Penny. Terus ngegebik-gebik leungeunna Penny nuker melenguk. Bangun aya nuker pikiran. Cobi waler tarusan abdi Kang. Waler. Yanti, selaras nama Akang. Dangat ayeuna teh hoyong nyarioskeun anu kararieu. Akang hoyong santai. Akang hoyong istirahat. Sanes cariosan anu model kieu. Anu katampiku. Akang ceuk neng atanapi ceuk Pendi. Bari nemongkeun budi parangi anu rada kecut. Ari neng Yanti katingali ruaskeun. Ningali Pendi nu kawas kitu. Anu jelas mah Pendi mah kurakon akon ngomong kitu teh. Lantaran manehanana can hayang ngabuka jati dirina manehna anu memang hubungan jeung Kiranti anu jadi dulurna kapilanceuk Yanti. Kang, Akang ambek ka abdi. Akang teu ambek. Naon anu dicariosin ku Yanti, Akang teu ambek. Tapi rupina mah sanes waktosna ayeuna urang Akang kedah carios naon anu jantan pertarosan Yanti. Ceuk Penny deui harita. Ampun ge Akang ulah menu ka abdi atuh Kang. Yanti nyuhun gede hapunten Kang. Kang, Akang teu bendu. panjang teu endo meni urang begitu. Kang, Yanti nyuhun gede hapunten atuh. Ih, nah kedah nyuhun gede hapunten segala. Emang dapat naon gitu. Tapi terus nyarios anu lain-lain ka Akang. Penny dina hatena mah seuri. Lantaran tetela neng Yanti teh geuningan sieun ningali paroman manehna anu siga amak. Nu sok padahal mah manehna teh bung ditanyakeun itu ieu masalah hubungan jeung Kiranti. Ari tepok Penny ngomong deui. Ya Akang kiamin tadi hampura ka Yanti. Terus terang Akang teh sanes kumahanya ngaraos teu tenang pamidi terus semacam gitu dina waktu-waktu kas kieu teh. Kahijina Akang capek. Kedua-duana Akang sir emutan. Masalah padamelan. Paterang nyalira Akang teh kemari terus angkat. Nya setidaknya lah santeuna gitunya. Pami ngopi-ngopi anu masalah kieu teh kanggo diri Akang teh asa janten beban gitu. Akang nyuhun gede hapunten atuh Yantinya. Yanti memang terbiasa
nyimpen perawasan atuh Kang. Ya, tos. Itu tuh ngebahas dia tanya. Ngebahas lain we. Ya, mohon Kang. Cik Neng Yanti nurut. Tetel. Neng Yanti kakara sakit oge kacidak pisan manehanana sieunana ku Pendi. Ektisieun kumaha? Jajaka anu diarep-arepna, jajaka anu dipikat cium-ciumna kumanehanana. Kayaan amek nya otomatis hubungan manehna jeung Pendi teh lamun Pendi amek moal bisa romantis deui kitu pikirna. Moal bisa ngadeukeutan di Pendi. Lamun nepi ka Pendi kesinggung. Hari Pendi harita seuri dina hatena. Yanti. Dasar anjing mah masih kena polos Yanti. Mantak pika lucu untung nama. Cek Pendi harita. Beri tunggu. Harita Neng Yanti. Ngomong deui ke Pendi beri neuteut antep. Kang. Entos atuh Kang. Lamun kitu. Ya. Kumaha gitu. Ya entos atuh. Amakna. Mun abina kitu nyarios deui. Cek Pendi harita imut. Gitu imut kapanan mani katingali manisna teh. Berikan tos rada wengi ieu teh. Tos tabu dalapan deui. Urang wih yuk. Aku akan dijajabkeun. Kang engke tuh Kang. Sekedap deui dan teu di lebet bumi ieu. Emang pada wih jam sabaraha gitu. Atuh sekedap deui Kang. Nya lumayan ti atulah. Cek Pendi harita ngelehan lantaran katingali Yanti anu masih kena betaheun, masih kena mungkin mung diajak balik ke manehanana. Sanggeus kitu Pendi pok ngomong. Yanti. Kumaha Kang? Memangna Yanti sabaraha dinten teh kuliah. Ya salami akang teu aya kapanana abdi teu angkat ke kampus. Kumaha tuh? Ya terus kumaha panan di kantor teh sasaha. Oh. Kumaha tuh pami narik di karyawan anu sanes kamu di kantor atuh Kang. Yanti. Tidak Kang. Kurang dua hari kapanan tos katanggal. Naon nami deui. Nami istrinya. Biasanya di kantor mah ya istri. Tapi pameget mada sok sesah di piwarang itu ieuna. Kami istri makan palinceng. Itu mah kahoyong akang panginten. Nyantu koyong akang koyong hate we teh mah. Tuhnya akang mah sok bakat. Cek Neng Yanti geus mulai. Manehna harita. Kekerebeut deui wae ka Pendi. Bangun anu greget nakeranan ka Pendi teh ciga hayang ngakegel we. Gitu. Kang. Yang kehampangan Kang. Juga tuh kalbet ngalira ih. Banyak kudu diantir ku akang. Dah. Keungat Kang. Cek Neng Yanti harita minta diantir kacai. Piraku atuh juga nyelira. Tuh Kang. Ayo. Kedap. Iduh meni. Cek Neng Yanti harita berinya kawan beteungna. Yanti mah. Ya teh yuk. Pilih di dieu di ah. Akang mah
Yanti harita nuturkeun Pendi anu nungtun manehanana. Sanggeus kitu Neng Yanti asup ka kamar mandi. Maksudna arek kahampangan. Serengan Pendi harita ngajaga di luar nungguan Neng Yanti. Katingali harita panto kamar mandi teh tadi tutupkeun. Nya maksudna ditutupkeun nanti ku saeutik ku Neng Yanti. Atuh pok harita Neng Pendi teh ngomong, "Yanti, tutup atuh ih." Noong ih. Ih sanes noong. Hampir aku teuing akang mah noong. Nah, bari dituan. Cek Pendi harita kadenge seuri ku Neng Yanti. Naon yang sirikeun? Bari dituan atuh. Cek Neng Yanti harita bangun ogona keranan ka Pendi teh. Anu tekung silila harita Neng Yanti geus kaluar di kamar mandi. Terus nyamperkeun ka Pendi anu ngaleos mialaan. Kah, antosan atuh ih. Cik Neng Yanti anu rada nilirik lempang atanapi rada lumpat lempang teh. Barang harita pas tukangan Pendi sorolok atuh harita Neng Yanti arek labuh. Pendi kentak harita nampanan awak Neng Yanti anu meh ngagedebut lantaran manehna teh cai leueur nincak ubin anu memang kabasihan tina suku manehanana. Atuh geus teu bisa dihindarkeun deui. Neng Yanti anu disangkeh ku Pendi harita. Posisina Neng Yanti ditangkep ku Pendi. Neng Yanti katingali bangun reuasna keranan. Bari neuteub kana beungeut Pendi anu nampeuh reupun manehanana. Kunaon Yanti? Hati-hati atuh. Ceuk Pendi harita bari lalaunan ngalaantang ke panana. Ari Neng Yanti jika nu embung dilesotkeun kalah malik nangkep di kekerketna keranan. Kang, leueur. Cek Neng Yanti harita. Yanti. Tos. Panain menteu. Sot. Cek Pendi harita. Bari deg-degan hatena. Ningali tingkah Neng Yanti anu memang kawas gitu. Sot atuh harita Neng Yanti oge muka tangkepanana. Dua anak narangtung bari silih teuteub. Punten. Nyantos. Ayo paling deui. Ceuk Pendi harita anu ngaleos. Kep harita leungeunna ditewak ku Neng Yanti. Naon? Neng Yanti imut ngalenyuh. Pendi perasaan anak geus teu puguh, dagdikduk teu puguh. Sanajan kumaha oge. Neng Yanti teh wanoja anu memang nangtang. Wanoja anu kacida geulisna anu aya di hareupeun manehna. Yanti, hayu kapayun yuk. Beli kumaha nam ke? Kumaha naon Kang? Pendi aking teu puguh ngajawabna teh. Sababahateuna oge memang tagiur ningali Neng Yanti anu posisina kawas kitu. Pendi lalaunan harita lempang ninggalkeun Neng Yanti. Ari Neng Yanti jika nu hanyelu ditinggalkeun ku Pendi teh durug-durug dewe lompat. Ngan bedana teh ayeuna mah teu labuh. Lantaran Neng Yanti oge da mung lamun nepi ka ngagedebug mah kitu.
Nu antukna Neng Yanti jeung Pendi harita geus luar deui. Geuk duanana dari riuk dina kursi anu tadi urutna. Yan, ayo wih, dijieun ku akang. Ya tos wengi geuningan tos hampir setengah salapan. Beli dideupeun ke. Nyamuan tukang. Peran mobil oge diantar kedua karyawan. Datang terus naon ke ibu. Sereng mama. Yang pasti nyangka akang abdi sereng akang, Pak. Mohon sih pasti, tapi akang anu izin panginten pami kitu teh. Akang mah